Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa petepang deui naraskeun jejer carios nyaeta si Bundung Jogo Tutugan anu diguar ku Mang Ode. Aku nu teu can subscribe-na mangga di-subscribe heula supados kalajengan ieu dongeng langkung semangat deui. Terus pada yang kolong berikan awas terus mangga orang kawitan derah raya prung Hapunten Pak Haji cios gening ayeuna nama munding-munding teh ku abdi dedankeun sadayana cek Andi ngadadak inget deui kana kejadian baheula keur budak anu pernah nyieun edan mundingna Pak Haji anu harita mah ceulina di asupan kasir teu antapara deui habak munding anu jaluna nu keur merong satakerna ditonyok huluna leungeun buntung kontan eta munding ngajerete bari terus mundur nubruk nu sejen cekuk deui ditonyok geus kitu mah cebrot we munding nu sakandang na aya tilu teh kabeh dihanca ditonjokan ku leungeun buntungna nu antukna anu puriak teh munding kalabur bari silih gadio jeung baturna terus kalumpatan ka jalan leutik katingalieun ku nu sejen anu harita sarua deui sarog kandang teh dibukaan ku janta puriak we munding teh lalumpatan ret ka jalma-jalma anu keur ngarudag eta munding salah paham sigana teh kawasna meureun rek ngepung manehna nah eta mah sebrut teh munding teh ngudag tulung munding ngamuk euy aya munding edan jalma-jalma reang tinggorowok bali baralik deui ke arah lemur hadena teh lalumpatana teh lain ke arah panggung ku kitu nama sanajan dina kaayaan tagiwur oge masih malikir kumaha jadina lamun lalumpatanna ke arah panggung anu keur noyek kudu lalajo ulah-ulah matak nimbulkeun korban pak ka dieu yeuh sok Andi bari corela ka kebon mapai tangkal Jayanti gok ka sisi lemur anu brasna ka lemur hujung kabeneran teu kanyahoan kudu ngarudag sarta bulan ngadadak ngebulubus kana jero awan pamirsa sadaya Andi jadi ruas reunakeun nepi ka ngalaman dikepung ku batur salemurna da eta we gegebegana oge teu punah ku saminggu lain pedah ku sieun tapi ieu mah reuwas kurir tas ku wiwirangna kitu soteh cek anggapan maranehna mah paling-paling kibada jeung ki jala nu narima panyarekan ti urang lemur sangeunahna bae nyebut ka Andi bangsat tapi sakit nya kitu atuh ngaran jalma anu keur baluwong tindak tandukna teh sakapeung sok matak teu pikahartieun di ujung teh telila isukna Andi arini teh kapaninjauan narobos jalan anu brasna ka Kadungora kebeneran ari gok jeung Matasim pokna manehna nyarita cenah kamari ningali abringan jalma nyaeta waktu manehna balik ti Jangkurang lantaran ti kajauhan manehna teu sidik saha-sahana ngan anu saurang mah rigigna sidik ngorak keneh bahwa si Jakalara jeung komplotan apa dah saja di jangan di lupana bae badehna nonggo ka Jangkurang teras ka Tambak Baya tebih ti dieu Pak lumayan we jang bade disusun Mantasim malik nanya mohon penasaran abdi teh mangga urang sareng we atuh geus kitu mah bring we tiluan arinit muru ka Jangkurang laleumpangna hati-hati nakar pangpangna mah bisi bentrok jeung anu keur diteangan maksudna rek diintip-intip heula
bisigok dari ributan mangka-mangka ieu teh baladna lain saeutik. Datang kajang kurang kunjung-kunjung teh kawawuhan Mentasim jelas mah ka anak muridna, tapi ditanyakeun luput teh nyahungeun. Tayohna terus katamak bayangan jalanna malibir teh asup ka jero lembur. Atuh bring deui ka tamak baya katambahan ayeuna mah ku Odi nya eta muridna Mentasim. Jalanat ka jero lembur tapi ku kurubutan kanu bala ngan Odi anu terus ka jero lembur ngahaja sina misah lantaran manehna mah geus warau jeung urang tamak baya teh. Maksudna ame sakalian meluruh di jero lemur. Nepi ka mumunggang lemur bener we karena jeung baturna keur ngariung. Pikeun Ki Janta jeung Mentasim mah lain deui matak seber lantaran ieu teh lain lawan enteng-enteng, tapi pikeun Andi anu geus neuneun kacecep anu pohara ka karna manehna geus teu mikir deui. Jumlah arigo sebrut teh narajang nu diburu teh karena jeung Bahrowi anu alita daliukna keur ngarendeng. Montong ngejat ayeuna mah. Jaka Bahrowi. Andi ka kudu mayar dosa-dosa. Andi tandangna teu beda jeung Bagong Bayangan. Disusul ku bra-bru anak buah Jakalara. Diteumbra ku jurus gelap ngampar ngan karna jeung Bahrowi anu salamet teh lantaran keburu ngejat. Si buntung geuning euy. Anterkeun nyawa, hayo karpuk kalinya euy. Karena marentah ka anak buahna teu talangke deui robani Ki Janta sarta Mentasim teh dironom dikepung wukul buayang mangap. Tapi Andi gentak ngejat maran manehna mah keukeuh teu hayang yang hareupanna teh hayang jengkarna Bahrowi anu geus dianggap musuh bebuyutan. Podaran tah si Janta teh wigna sekarna jeung luncat anu lega lantaran kabireungeun Andi nyebrut ka manehna. Jeung aing sia mah tandangna Andi. Karena ngegorowok ka Andi. Ayeuna mah tok dina gerakan pucuk awi katebak angin nyinggahan panarajang Andi. Sebrut culus gugur gunung dina ulin padingdang rek ngahanca iga burung Andi. Ngegentak ngalegot bari ngahembatkeun leungeun buntungna rek dipake nakis tapi gerakan pucuk awi teh tetela teu beunang ditemu sakilat dengan karena ngaleungit ngabarengan koleab awakna. Ukituna Andi ngagentak ngalagrageun awakna bari rek ngarambit suku karena dina jurus lail samak. Barokaya karena ugeran cingeus gentak manehna ngejat ngagunakeun jurus celer kasaatan. Bareng jeung kitu titukangeun Andi ngahiup bedog Bahrowi ngabongohan rek meulaha sirah. Andi ngagetak malik hiup leungeun buntungna dipake mapag seseukeut bedog lawan. Srek pleok bedog Bahrowi potong jadi dua. Sabot kitu rob Andi dironom bedog lawan ting hariuk rek ngacak-ngacak badan. Seret Andi sakilat nyambut siku-sikuna tang tang tang. Sebrut Andi narajang dina gerakan cacar borang brah. Tiluan kebenangan siku-siku seret. Brah. Dua Andi rarebah ka tukang cererat dina gerakan pangamui tang tang siku-siku ngahanca dua sirah. Sebut Andi narajang deui ka karna anu cicingna anggang. Tapi karena gendak ngawungun gerakan badak cehea mapag badan Andi dua kekuatan diadu anu akibatna kacida hebatna. Karena nepi ka mecleng dadana kabentur kena benturan leungeun buntung sedangkan Andi ngarebayak katiban ku cula badak. Tapi dua nana tangguh sarua kuatna. Karena ngagentak hudang Andi ngacerek-cerek deui rob deui di ngaronom di loguan ku Bahrowi sedangkan wigena keur jojo jeung Ki Jantra. Mentasim di huruf ku Sudinta jeung Sarja. Ieu teh boh tanaga boh pangabisa sarua saimbang. Mentasim sanajan di huruf 2 tapi masih tagen ngayonan lawan malah tempo-tempo Sudinta jeung Sarja kadesak mundur.
karena anu biasana sok pohak nangkang patetunggalan teh sakali ieu mah ngahucukeun anak buahna memang manehna geus ngarasa seber ku wawasena Andi kapan bieu oge najan dihanca ku jurus pedak ciheanit teu kerel-kerel karena anu biasana sok pohak nangkang teh sakali ieu mah ngahucukeun anak buahna kapan bieu oge najan dihanca ku jurus pedak ciheanit teu kerel-kerel hiu kendep bedog tinggal hiu kabeh madhab dieusian penarajang anu rek ngahanca badan Andi ngalalapkeun awak bari tina ngan sakiceuk manehna ngagunakeun jurus londok maliwarni joelat Andi leupas tina tepuk kepungan bari nyembarkeun siku-sikuna kana beuteung Sarkawi jeung Jimpo kontan duanana cinggoceak sanajan beuteungna teu nepi ka bedah tapi nyerina mah teu bisa dicaturkeun atuh nu sejena gentak ngararik bedogna lantaran namun teu kitu tangtu geus silih kadek papada baturna ulah ngeunah-ngeunah saja Kak Andi tetep hayang ngadu jajaten jeung karena sedang rek ngahanca Bahrui oge rada hese lantaran manehna mah dina narajang teh bari nyumputkeun tukangan baturna ya ka dieu putung ari geus teu lebar kana nyawa mah euy ceuk karna bari srat mesat bedogna hayangna mah ngagunakeun gerakan lancah mau ngarokaya sok sieun ngahanca baturna sorangan rek ngajak patetunggalan hatena seber sok sieun gerakan lancah mau teh gagal tius bedog karna nyerocos rek nobros dada Andis serikat papag ku gerakan capiturang krek ponyon bedog karna lesoh tina cepenganana satapnuk kue murag hahaha ukur sakitu pangabisa teh sia Jaka Andi nyebrutkeun leungeun buntungna tapi ti tukang karasaya angin nu nebak ku kituna Andi ngegero bari ngalelepkeun awakna sarta malik ka Bahrawi jeung Jumanta anu keur ngaumbatkeun bedogna corelat Andi kagigireun Bahrawi bari nakiskeun siku-sikuna hiu ceroat leungeun buntungna teumis deui kana ngahanca kana careham Bahrawi Bahrawi ngagarok jedak badanna neunggar Jumanta Andi pindah tempat hiu ceprot dengan buntungna ayeuna ngahanca pupeutean Jumanta Jumanta ngagerung teu beda jeung Bahrawi di Andi narajang kadulmanan jeung Ardasi manu keur mapah Cimpo sarta Sarkawi anu tadi kasabat kusi-kusikuna pelentrang dua sirah diberet hadiah takolan siku-siku saterusna Andi najang ka karna anu keur malohok nempokeun sia giliran sia ayeuna Jaka karena teu nembal deui lep ngalalapkeun awakna dina gerakan sero nyusup ngliwet kagigireun lawan bari nyamarkeun peurupna Andi ngarempot bari naksiskeun leungeun buntungna tapi Bahrawi jeung Jumanta geus harudang ngagentak narajang deui mun Jumanta mah ngagunakeun bedogna Bahrawi mah ngagunakeun pecut jangetna anu dijieun tina buntut sarta kulit mending anu langka digunakeun cetel kuriwa tungtung pecut melipeng Ani puguh lain deui Ani ngalanjungna ngagentak manehna malik bari narik sakuat tanaga nu meulit kana beheung sangkan teu kagusur keur kitu kolewat pedog Jumanta rek ngahanca kana sirahna gentak Ani ngegilak sanajan bari kaku manehna masih bisa nyelametkeun sirahna bareng jeung eta kumanehna pecut teh disentok palonyon mesotin leungeun Bahrawi tapi tajarna oge Bahrawi nyeunghap Ardashim sarta jeung Jimpo sakilat narajang bebarengan Andi gentak ngejat kana lolongkrang nu kosong sedengkeun pecut Bahrawi anu meulit keneh dina beheung teh jadi meulit kana sukuna teu anta parah deui kebuet we Andi labuh pikeun nyelemetkeun dirina kapaksa manehna kudu ngagoreng teh tapi kumanehna teu katiten yen ngagoreng telna teh
kapal gawir anu kasih dalung kawinna kedua kawakna ngabadug kana tunggul ari rep ani lain deui rewasna lantaran gigireun gawir meuni nang tawing teu miceun tempo kuy nyawa hudang tapi acan oge manehna bisa nangtung ajeg karena sakilat narajang disebut badak badan ani di tejeh satakarna koleang awak ani ngagoleang kahandap dituturkeun ku sola jeritna anu lesan matak melingkak awak ani ngalayang kana jungkrang platok krakak saradahan anu dipotongkeun kurumuy katenjo jirimna ukur samar-samar lantaran kehalangan kuraremetan sarta dahan-dahan leutik nu patulayah pogo dirinya teh kaayaan kasih dahariumna ku tatangkalan gede leutik meuni nyayun tapi geus bisa dipastikan yen eta teh jalma Aki Musani salah seorang panggesi kampung Tambak Baya harita manehna keur ngalasuluh kitu we ukur mulungan legang jeung pangpung nu gararing sarta saimbang jeung tanagana anu geus maju karapoh kitu soteh ceuk sangkan disaluyukeun jeung umurna tapi ari katinggalna mah masih cangkara keneh ting perbawa badana anu leutik pecekrek awakna buligir kampretna dipulan ku samping anu dibebeurkeun dina cangkeng tongongna herang pangaruba seuh beus ku kesang tur kasorot panon poe sakitu bebenanganna geus ngahunyud oge tetep we Aki Musani teu ngimeutan pangpung anu memang patulayah bari ngadagoan incuna anu keur ngider neangan sayang manuk pikeun ngarah anakna jang kukuteun kurobas bru di luhur kadenge sora nu murag bareng jeung rasa leuasna Aki Musani ngeburileng tangah kaluhur beungeut na mancok ka arah datangna sora ari breh teh lain deui ngagebegna kabereung aya jalma nyampai dina dahan tangkal dina beuheung ngabeulit siga tali anu ngambai ka handap tapi sigana aya gagangan lamun harita aya nu ningalikeun dangtu bakal dua kali ngarasa kaget kahiji ningali jalma nu nyangsang dina tangkal kai kadua kaget ningali gerakan Aki Musani anu sanajan geus arempo katinggalina sakilat awak Aki Musani ngeblesat kaluhur teu beda jeung anu disedot ku angin puyuh memang bener harita Aki Musani teh ngagunakeun jurus angin puyuh srek sukuna nembleg dina dahan anu disangsangan hiji jalma nu nyampai teh geuning kumaregung tapi manehna tetep beuh geuningan leungeunna buntung sabelah jeung ieu aya pecut nu ngabeulit segala geurentes Aki Musani bari tangga kaluhur nu katempo ukur remetan tatangkalan dina biwir gawir ieu mah jigana nu mahala terus rek ditulungan tapi nah habet beheungna dibelitna lain suku cingan Aki Musani ngudar pecut nu meuli gerewek awak na digerewek awak kejeung manehna luncat ka handap bari mangku ani terus digolerkeun dina cijukutan sina nyarane kana tumpukan pangpung leungeunna diurutan sarta mun-munna ditiupan aduh andi humarurung bray panonna beunda kasampak aya nu nampeu hareupeunana teup deui peureum ngarasakeun ka nyeri awakna asa pasiksak kawantu waktu nyerorot murag teh awakna tiba baradug kana dahan-dahan tatangkalan anu ting jeug-jeug dina gawir tadi teh barang ngoleang ka dasar jungkrang andi teh inget di bumi alam inget-inget teh pas ting baradug kana dahan anu saterusna nyangsang dina dahan kai di dasar jungkrang sanajan bari ngarasakeun ka nyeri manehna bisa ngarasakeun yen tadi teh aya jalma ngadeuketan karasa rieugna komo deui sanggeus manehna dibawa turun sarereta oge geus bisa dipastikeun yen ieu jalma teh lain jalma jore-jore
karasana dina ragap sarta carana luncat barang tadi Andi beunta oge lain deui ngaranjugna lantaran anu nulungan manehna teh teu kurang teu leuwih hiji aki-aki anu pangawakana pecek rek leutik. Geus eling Agus, Aki Musani nanya ka Andi lantaran tadi kabireungeuh beunta. Duh, tulungan batur kuling. Tulungan. Andi laina ngajawab manehna mah kala kainget ka Ki Jantra sarta Mantasim bakuna mah kumaha nasibna. Di mana Sujang? Di luhur jadi kalpuku jalma-jalma jahat. Ku tandit di ditu teh ditonggokeun lembur. Aki Musani kaget oge lantaran sakanyohona di lembur teh taya jalma jahat. Geus puguh ningali Andi oge geus lain deui kagetna. Nah urang mana ieu jalma buntung deh. Sarta naon sababna beut aya di Tambak Baya. Sumuhun Aki. Anjeunna duaan sedengkeun anu ngoroyokna seueuran. Dikoroyok urang Tambak Baya. Sanes Aki. Tapi ku jalma jahat anu jolna di daerah Gunung Haruman. Jeung kamana deui babenyi teh Aki Musani tempat tempo neangan incuna. Karuhan teu katempo sweet maneh-manehna nyuitan teteh tarik naker. Sorana mah teu kungsi lila kadenge sora sweet-sweetan deui. Nu nembalan ti kaanggangan. Krosak pucung tinu balai. Hiji budak lalaki kira-kira umur 12 tahunan langsung nyamperkeun ka Andi nu keur nyarane kana tumpukan suluh. Manehna ngagero bari terus melong ka Aki Musani ku sorot pamanana anu pinuh ku panahnya. Aya nu cilaka meni tungguan heula ku manehnya. Ke Aki rek katongo heula sakedeung. Ceuk Aki Musani nitah ka incuna sarta teu nungguan jawaban jorelat bae manehna luncat ka nu bala sakicep oge geus teu katingali saterusna ngarekuh jalan nu nanjak ngan nya kitu ngan corelat bangun ka cida entengna leumpang dinu sakitu netekna. Mugi-mugi we Pajantra jeung Ki Mantasim bisa katulungan ningali gerak-gerikna mah si Aki teh pasti lain jalma jore-jore. Lamun kaburu mah aing yakin pasti katulungan. Andi ngagerentes tina hatena ari Kasimedi nu keur melongkeun gigireun mah teu ieu malire eueup bae peureum deui. Memang harita teh boh Ki Jantra boh Mantasim lain deui ripuhna lantaran lawan-lawanna teh kabeh tamplok ngrepuk ka maranehna. Coba masing-masing hatena kacida ngarasa tagiwurna ras mikiran nasib anu tadi ngoleang kana jungkrang ulah-ulah moal kapuluk deui nyawana. Terus ngagawir Bahrawikeun. Terus sedekeun kana Bahrawi, kana gawir euy. Bahrawi keun sina nyusul si Andi. Kana ngabobotohan Bahrawi anu harita keur Jojo jeung Wigena sarta Sudinta ngahurup Ki Jantra. Mohon jeung Jaka. Tapi urang budalkeun heula si beteungna. Tema Bahrawi bari hiu nyebutkeun bedogna nu meunang ninjem ti Sarkawi datangna ti Gigir. Petah lakuna teh bangun anu rek ngabudak balik ke si beteung. Tapi teu gampang paling hulu sia ku aing ditarok sia. Iya, ceuk Ki Jantra bari ngalegot dina gerakan orai gibu. Tang bedogna geus hasil dipake nakis sok Wigena narajang kilok terang bedogna kis ditakis ti corela kekemplong Wigena nu keur nyangeyang di teje. Hiu bedogna disabetkeun ka Sudinta anu kalita bedogna keur nyuruntul ti luhur anu geus sabak-bakkeun rek ngajejek kana sirah Ki Jantra. Ki Jantra ti tadi oge lain teu surti kana pibaheun tapi waktosna seep pamiar. Waktu
Pemirsa sadayana cak dugi ka dieu dongeng Sunda si buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamirsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamirsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.